teras para mitra nu aya hubunganna sareng usum-usum kaayaan alam gitunya para mitra janten ieu mah teu aya kaitanana sareng tatanen santai aya ieu mah pokona teu aya hubunganana namun biasana mah ieu teh dibaca ku para petani gitu. Upami usum ngijih para mitra nyata usum hujan. Hujan ngagebret ti isuk nepi ka sore dasar usum ngijih jadi gitunya para wargi teu ngagebret ge ngaruy ge teras we matak ngabuntukeun kalakuan cenah ieu mah ye aduh jadi betah cicing di imah. aduh wow leung basa para mitra lamun katuangan pasayagi sareng sajawina atuh cai kopi nangalang tuluy basi hujan ge tenang we cenah kitu tapi nu segala koredas pan itu kudu tetep para wargi disiar mah gitu. Janten usum namina para mitra ngiji teh nyemajeng ka usum hujan. Atuh dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa dina bagian ka-7 urang lajeng deui. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kaen kabingahan. Mangga nyangakeun. Para mitra, urang lajengkeun dongeng enteng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa. Para wargi sadaya saya can dongeng dilajengkeun ieu teh ka adik-adik sadaya dongeng saukur bohong wungkul. Namina ge dongeng atuh. The dog and the gang dongeng. Wangga urang lajengkeun. Dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa urang lajengkeun. Dongeng poin teu lepat kamari teh nuju kemitan layona Nyi Rustiahnya nuju ngemitan layon Nyi Rustiah harita teh baok bade nyarios mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Pok harita para mitra sadaya bah aok cumarita. Anu maksud jeung tujuanana eueuh deui maksudna mah nyaeta rek bebeja kanu karmit di dinya. Oh, Mang Ucin. Oge. Jeung nu sejena ieu teh nu karmit da loba ieu teh kulantaran abah mah geus 2 peuting teu bisa sare. Jadi ayeuna teh kacida tuduhna abah teh urang giliran atuh kemis abah ayeuna rek sare heula nya engke geus peuting geuingkeun. Cek bahaok bari goledag dina palupu minangka anggalna kuleungeun ditilepkeun. Ari Mang Ucin pok ngajawab berada jebi. Ngapa? Sok kulem harita sing tibra. Kulem heula sing tibra engke upami abdi tunduh abah anu kemitnya. Sok-sok urang ngobrol ah. Urang bari ngabang-berangkeun pituduheun ongko. Cek Mang Ucin atuh ngawaradul dicampur ku garogonyakan ngarah teu tunduh teuing. Tapi teu lila kituna pok sakri nu jadi pribumi nyarita. Mang Ucin punten abdi sanes kirang hormat. Nanging ku jalanan teu kinten tunduhna kapaksa bade monok heula sakerejep mah. Gampil engke upami giliran bah aok abdi sakantenan geuingkeun. Cik sakri bari goledag manehna ge ngagoler kerek meuni nyegrek nyaan tunduhna teh. Geus seinget deui kasedih ditinggalkeun ku nu jadi pamajikan. Ari tunuh mah tunuh we para mitra sadaya. Atuh para mitra sadaya nu nyararing keneh teh teu bisa majar kumaha. Nya diarantep we nu sare teh da moal bisa kumaha nu kemit tinggal limaan. Neruskeun ngobrol lantaran kagok harita Mang Ucin keur ngobrolkeun pangalaman zaman keur ngora. Tapi para mitra, sigana bae si Muin nu gawenangan hahaminan bari kaserang jurig tunduh geus lenggut lantaran basa dahar sore dengan ajeng goreng kangkung. Rupina mah selebor kangkung teh para mitra. Selebor kangkung ca. Galayan teu loba carita si Muin goledag kerek nunutan bah aok jeung sakri. Teu lila harita Mang Itok ge nurutan teu kuat teu nahan tunduh lantaran tadi beurang capek teuing. Tas digawe goledag guher sare tibra malah kerekna pangunggulna Mang Itok mah. Kumaha atuh tungtungna para mitra sadaya? Ari tungtungna mah lila-lila mah nu kemit ngan kari Mang Ucin bungkul cileuk sorangan. Red ka kenca. Red ka katuhu sakurilingeun nyalegrek kerek meuni patarik-tarik.
Aok digegeing teh kalah ngalinur kerek deui malah jadi leuwih tibra sarena. Ras Mang Ucin inget kanu tadi kejadian. Jurig hideung diceritakeun ku sakri kacipta dina lamunanana. Malah jurig kuburan nu diceritakeun ku Mang Itok ngiluraga gerigig dina sawanganana. Tungtungna Mang Ucin goledag ngagoler gigireun Mang Itok deui sare. Kaayaan para mitra sadaya. Beuki peuting beuki jempling. Jalma sapangisi lembur Cihanjuang tali brasare. Kulisik Aok ngalilir terus hudang maksudna rek ngaplus nu kemit. Tapi barangnya hobaturna kabeh karerek goledag sare deui. Tapi can gereup keresek aya sorat tina mayit Nyi Rustia. Kebag Aok ngarenjag. Rei bulu punukna harudang sok sanajan manehna geus kolot. Ceuk paribasana legok tapak genteng kadek. Ari ngahareupan nu kitu patut mah kakara saumur nyunyuhun hulu aya malit mayit make karasa keresek sagala. Atuh pitunuheun ngadadak leungit awakna ngagibrig siga nu muriang panas tiris. Sanajan sieun kulantaran panasaran terus Aok cengkat saeutik. Panon melotot kalebah mayit barang breh tete lapisan mayit Nyi Rustia usik-usikan. Teu dilajung cengkat lalaunan porosot samping kebat nunutupan beungeut ngaliglag. Awak Aok ngadeg-deg beuki parna huntu noroktok siga nu kabulusan sarta buru-buru peureum api-api sare. Ari mayit Nyi Rustia pok ngomong sorangan ngirung matak ginggiapeun. Manehna milang nu keur ngagoler bari kerek. Ini Nua Nilu Oma Ngima ngenep nunyu. Cek mayit Nyi Rustia geus kitu mah gledug ngagoler deui. Ngan beungeut jadi ngaliglag teu katuruban teu bisaeun menerkeun. Aok nu nyaksian meuni wer-wer kiih bakat ku soak, bujur kokoplokan rarasaanana jajantung ratug tutunggulan. Nampo kajadian kitu pok Aok ngomong dina jeroning hatena. Ai kaya kieu mah bisa jengker alatan sieun aing ge. Kumaha mun ngarekeb ka aing? Arek balik we aing mah mengpeung si mayit ngagoler deui. Cek rentes Aok jung nangtung lalaunan. Terus ngeteyep ngadeukeutan kana panto, raket panto dibuka lalaunan. Lantaran sieun mayit hudang ari geus di luar teu tata pasini deui, deregdeg lumpat notog-notogkeun maneh meuni tiba baranting muru ka imahna. Ceuk paripaosna para mitra sadaya, tunggu dirarud cacang dumpak teh. Datang-datang ceger nengar panto plus ka imah. Pamajikanana hari weus-weus nanya teu ditemalan kalah ke ngaceceten teu ngiceup-ngiceup. Rupina bae titinggalian Aok para wargi sadaya. Ngan syukur titinggalian unggul. Ari nu kemit harita teh keur sarare. Tapi waktu Aok kaluar aya nu ngageuingkeun nyata si Muin. Barang ngadenge panto ngareret berai si Muin beunta kuniang hudang lalaunan terus ngareret ka urut sarena Aok. Tetela geus eueuh Aok. Atuh kulantaran nu kemit kabeh pada sarare. Goledag si Muin ngagoler deui. Tapi meh-meh reup sare si mayit hudang deui. Terus milang nu sare siga nu tadi sorana anger ngirung. Si Muin ngadadak eureun jajantungna para mitra bakat kureuwas. Bari ngadadengikeun nu keur milang si Muin pura-pura sare ngadeg-deg kaayaanana teu bedah ti Aok tadi. Nyinyi Nua Nilu Ngomat Nyima ngenap ngawahini. Cik eta mayit geledug ngagoler deui. Puguh atuh si Muin meuni teu bisa minge. Bulu punukna ting puriding awak karasa panas tiris. Barang sora mayit geus teu kadenge kuniang si Muin hudang lalaunan pamikirna sarua jeung Aok. Katayep manehna ngadeuketan panto lalaunan nu kabeneran geus malenge saeutik raket panto dibuka. Leos si Muin keluar geus di luar dedeg lumpat tarik naker lalampahanana teu beda ti Aok malah manehna leuwih ngora lumpatna leuwih gancang. Atuh nu kemit ngan tinggal 5 deui kitu ge taya nu nyaring. Jadi sarua jeung nu teu dikemitan malah tungtung namah nungtutan hiji-hiji kalaluar bari ngadeg-deg sieun. Sabab unggal ngalilir sok kabeneran mayit hudang. Nupang pandirina Mang Itok lantaran sarena tibra naker maklum tadi beurang tas nyieun cubluk keur naheunan lanak. Tapi barang si mayit hudang anu kagenep kalina Mang Itok kabeneran ngalilir
bareng jeung panon beunta mayit Nyi Rustiah ngaragamang rek ngaranggem ka Mang Itok. Teu kira-kira Mang Itok rewasinana kero ngajerit pikawatireun. Tolong Riwa. Teregdeg Mang Itok lumpat di babaranting ceger dengar panto. Tuh Mang Itok labuh tapi teu dirasa nyeri. Cung nangtung lantaran mayit Nyi Rustiah tetelang udag. Lumpat ngagegag jiga robot sebab urna heuras. Ari duan leungeunna jamplang jiga babeging. Puguh Mang Itok beuki soak teregdeg lumpat notog-notogkeun maneh ngajugjug ka imahna. Ari mayit Nyi Rustiah terus ngudag bari leungeun japlang. Waktu ngaliwatan panto ceprak nubruk para mitra sadaya atuh kep si mayit teh ngegel kana eta panto teh nogel di dinya teu usik deui nepi ka isu. Mang Itok nu lumpat notog-notogkeun maneh teu beda tibah aok jeung nu sejen. Malah sigana bae nu pangripuhna Mang Itok sabab bari diudag sagala manehna mah. Atuh meniti bubun celik lumpatna ge teu beda teu nolih dan naon-naon. Barang nepi ka imahna kudu brag panto nu geus reyo di tengar brai panto muka. Demi amuradul bubuk jeung tulak-tulakna cek paripaosna. Tapi teu bisa ditutup deui kapaksa molong nepi ka isu. Demi Bilani nu keur sare tibra ngagurubug bakat kureuwas. Korejat hudang meniti buburanyat karawak kana banta terus dipapangku dibawa ka tengah imah. Rarasaana memangku si kulup anakna barang breh teh kasampak di luar kamar tidur Mang Itok keur ngajejetreng. Keeling-eling para mitra ngajengjen merane ngajejetreng kasampak para mitra panon burial buncelik jiga nu weureu gadung sungut salawak sakujur awak ngadeg-deg siga nu muriang keur nirisan. Bilani kacida rewasinana gabrug Mang Itok dirontok bari ditanya. Ari weureu gadung gitu teh para mitra sok emut ka tempat gadung Mang Jaya malah. Itu kaditu lah. Urang gadung teh mangga urang teraskeun. Sanes di Cigadung benten deui. Da teu aya nu weureu gadung di Cigadung mah we. Weureu sate eta mah nu kasebelan we nu kabina-bina teuing. Da teu aya sabenerna jalmi weureu gadung mah para wargi teu aya. Mung sesebatan bungkul. Bisi urang Citangtu ngamuk. Aing cenah ngahasilkeun gadung teh naam geus kabina-bina teuing digogoreng gitu. Sanes. Ka urang Citangtu wilujeng ka sadayana mah urang lajengkeun. Kang Itok, ieu akang eling teu istighfar atuh Kang Itok. Kang Itok istighfar. Cek Bilani menitok deui tapi nu ditanya anger teu nemalan kalah bibir gidigan bari ngomong siga nu keuna ku eueup-eueup. Gila. Rek ngaranggem ka aing. Gila juri Riwa. Cek Mang Itok bari tetep panon molotot teu ngiceup-ngiceup. Leungeun para mitra jeger gadono roktok kesa ngoprot masihan sakujur awak. Ari Bilani para mitra beuki reuwaseun komo barang ngadenge jurig-jurig jeung Ririwa disebut-sebut mah ku Mang Itok. Mani ngeleper barang red kana panto tetela molongo meni ngemplong. Rei bulu punuk Bilani ting puriding. Rek nutupan lawang nu molongpong teu wani rek dipeundeutkeun deui pantona teu bisa da amuradul urut ditengar ku Mang Itok. Tungtungna sok anggal dituna maksudna rek didiukeun sabab disangkana masih kulup. Karawak Bilani mangku awak Mang Itok teu eling-eling dadak sakala di awak Mang Itok jadi hampang ragenyang dibawa ka kamar. Barang serog ka tempat sare kasampak si kulup geus celenge bari molotot ka indungna. Nempok itu jerit Bilani ngoceak lantaran si kulup disangkana Ririwa. Ririwa Kang Itok. Cek Bilani kalawang mah Itok dibalangkeun kana enggon. Kubrag ningang si kulup nu keur bengong. Spela bengong deh para wargi sadaya. Atuh gajeleng para mitra sadaya. Bilani ngagajeleng luncat ka tengah imah, maksudna rek mangku si kulup anakna, gap kana anggal nu tadi dituna, kepeg Bilani ngarenjag bari melong kana anggal, pok nyarita sorangan. Leuh, nah si kulup jadi anggal, ari aing tadi teh mangku naon atuh be, tetela si kulup jadi anggal, aduh, mana nu bener ieu teh, bet jadi loba juhri geuning di dieu teh lemur urang teh, meureun mah kitu ge aing teh, meureun ieu teh, pagawean jurig. Cek Bilani kelawang anggal dialungkeun kana pantok kamar bareng jeung kitu kadenge ti jero kamar aya nu ceurik
bari aduh-aduhan horeng si kulup katinggang awak Mang Itok nyaeta katinggang bapana teh. Aduh, ieu sirah peupeus mak, aduh. Cek si kulup kebeg Bilani ngarenya gancang nyampurkeun ka kamar. Kasampakeun si kulup keur dipangku ku Mang Itok, barang nempo pamajikanna nyampurkeun ka kamar, pok Mang Itok nyarita. Lah nyi, ari maneh eling teu hah? Keur naon kami teh tadi dipangku atuh rek dibalangkeun mah hah? Teu ya nya sia maneh da. Nah da kuring mah eling teh tadi oge sabalikna Kang Itok. Eling teh henteu. Cek Bilani kalah malik nanya. Heh, ari maneh? Puguh maneh nu teh eling. Da lamunnya eling meureun kami moal dibaledogkeun ka si kulup. Si kulup nu ripuhna ye untung teu modar ge katinggang ku aing deuleu. Heuh da reuwas tu da tadi mah Kang Itok. Bongan we Kang Itok nyingsieunan jeung matak ngageumpurkeun batur. Nya reuwas kuring teh matak sabalang bentor we kuring mah mangku Kang Itok so teh lain rek ngahajani ngang ka si kulup. Tapi rek mindahkeun Kang Itok ka kamar lantaran di tengah imah mah sieun sabab banto molongo sieun ririwa asup ka imah. Ari dina ngon mah geus celeunggeus si kulup sugan kuring teh ririwa miheulaan asup ka ngon matak balawar we awak Kang Itok teh dibalangkeun. Beuh, maneh malah nikah cida pisan ka salaki teh. Kumaha mun celeunggeut teh nya ririwa pan kami teh meureun pangheulana dirawu ku ririwa. Untung si kulup nu celeunggeut teh. Cager ujang, cek Mang Itok bari goledag para mitra. Harita teh nyaeta manehna ge ngagoledagkeun si kulup nu keur dipangku teh. Bilani nurutan bari nyarita deui. Ari Kang Itok kunaon deui nubruk panto teu puguh-puguh. Pan ruksak tuh teu bisa dipeuneuteun deui. Heuh diudag wara ririwa. Tong tatanya ieu mah. Sin kere kami teh isukan we sekalian. Adengikeun lalakon batur da moal burung sarua batur ge sieun. Geus geus sare ayeuna mah lah. Bisi tinggalin ngaluluh taneuh ongko. Tapi kumaha itu panto molongo moal aya bangsat gitu. Yah. Ya bangsat mah tapi moal waningeun liar peuting ieu lah. Sabab bangsat ge sarua sieun ririwa. Keun panto molongo lah. Sabab di urang mah palingeun ongko. Pek we lah dipaling naon. Bawa we ka dinya hayangeun mah. Ceuk Mang Itok para mitra bajing rada amak kulantaran manehna rareuwas ka bina-bina. Kumaha atuh para mitra sadaya lalampahan Mang Itok sareng Bilani. Tungtungna jep duanana teu ngaromong deui. Malah teu lilareup sararet tibra naker kaayaan di lembur Cihanjuang jempe jiga taya kajadian naon-naon. Teu kungsi lila berai beurang panon poe geus muncul di belah wetan. Jelema salalemur geus harudang deui tapi poe eta mah teu laliar ka panyabaan sabab aya papaten. Sarerea datang ngarilu bela sungkawa Kajang Sakri, malah bakat kuloba nu datang. Datang para mitra, nyaeta bakat lomba datang sagala pagawean sakedeung geus rengse. Cirawan Cipecat sawed geus beres ngurebkeun, ngan kapaksa nu gagawe nyaeta Sakri kudu sakalian ngomekeun panto hareup teh sabab huntu mayit Nyi Rustiah kabeh nancem kana kai erang-erang teh. Jadi kapaksa ngalaan diragaji erang-erangna teh. Malah nu ngomean panto lain Sakri bae tapi Mang Itok oge sarua kudu ngomean panto lantaran urut katubruk tadi peuting. Poean papaten ampir salalemur taya nu liar jauh. Malah Mang Itok oge nu boga tatahaneun teu indit tataheunan sabab kaburu beurang teuing jeung awak Mang Itok karasan asa lalungse. Kapaksa sapoe eta mah cicing bae di imah pagawean ngobrolkeun kajadian peuting. Kajadian nyaeta maotna Nyi Rustiah jadi sabibir hiji. Ear salalemur para mitra, ibu salalemur ear saja jagat cik paripaosna. Kabeh ngadongengkeun kajadian maotna Nyi Rustiah anu aneh luar biasa. Poe isukna kakara Mang Itok bisa neangan tataheunan. Malah inditna ayeuna mah mawa anjing sagala rupa dina tak-tak ngagantung koja nu dieusian ku bebekelan keur sapoeun. Kulantaran inditna isu keneh Cirawan Ciharieum beungeut kira-kira haneut moyan ge geus tepi kaleuweung tempat urut kamari. Datang-datang teu nolih naon-naon langsung bae nempo kana tataheunan teh. Nyata piruang tetela kosong tayalanak sahiji acan. Mang Itok kacidahan nyeluna. Sabab nu dicipta-cipta bakal menang loba teh kalaka sabalikna kosong molongpong malah teu aya urut-urutna acan. Tapi Mang Itok lain jelema epes meer jeung manehna mah tara eleh ku atah-atah. Tara kumeok memeh dipacok niuni hayam kabiri. Kalayan teu loba nu dicatur krabak.
hiji anjing ditewak terus dipangku diasupkeun kana liang lanak tapi mimitina mah mungeun anjing teh tapi sanggeus ngameu mah lumpat sorangan ka jero liang nempok itu cakakak Mang Itok seuri meningagagak. Dasar situ Mang anjing pilihan anjing jagoan atuh anjing pikarasepeun lah anjing pakacar nupang jempona sok tuh Mang lah sok bergen talanak teh sina kana cubluk tong disesakeun kabeh we tuh Mang lah sok dinya bergen sok cik Mang Itok bari keprok royong Mang Itok kalebah tongoheun liang lanak maksudna marek nungguan ngaburudulna tina liang kumanehna geus kacipta lanak barijil bakal ngagalebrus kana piruang teh bari nungguan ku siwal Mang Itok ngaluarkeun padudanana pelenyun udud jiga nu nikmat naker kira-kira 2 jam antarana di jero liang kadenge sora nu ngaguruh Mang Itok meuni curinghak para mitra sadaya jung nangtung bari panon neuteub seukeut kana liang lanak teu lila burudul lanak Mang puluh-puluh barijil tina liang nu gede nu leutik nu meujeuhna kabeh riab barijil meuni alit-alitan nu pangheulana bras brus tigubrus kana cubluk buatan Mang Itok teh nempok kaayaan kitu cakakak Mang Itok seuri terus surak beri ajrag-ajragan jiga budak leutik. Bagus tuh Mang bagus lah pokoknya mah reseden tuh Mang lah sok giring kabeh sok giringkeun beres lah panen lanak aya deuh dasar milik mah ti mana we lah sigana basa kritilekeun lanak cucukna hideung ku aing mah dijual anak mah lah ceuk Mang Itok bari tetep ajrag-ajragan kumanehna teu katempoeun lanak-lanak teh ting torojo barijil deui ti hanapeun cubluk sabab amuradul awut-awutan talina teu kuat teu nahan Mang puluh-puluh lanak sakaligus barang eureun Mang Itok seuri lanak geus teu nyesa sahiji-hiji acan kabeh kalabur ninggalkeun Mang Itok nu keur seserian jep Mang Itok teu nyarita deui seurina ge eureun panon molohok kana piruang teh anu geus amuradul sajongjongan mangahuleng we siga nu teu percaya kana naon-naon nu geus kajadian sanggeus rada lila kakara Mang Itok nyarita edas ieu aya bagja teu da ulat kaya kieu mah ieu boro aing geus surak lah rugi mun kieu mah surak teh ieu aya wae kunaon atuh itu jadi kieu nya dasar goreng milik sisit kada ieu cek Mang Itok bari ngusapan jangotna barang keur ngahulang kitu torojol aya nu bijil deui horeng anak lanak sagede bitis barang katempo ku Mang Itok teu antapara gabrug anak lanak dirotok terus dihompet teu bisa deui ngejat kulantaran anakna lanak jadi teu matak bahaya malah ditalian ku areuy geureung oge cicing sup diasupkeun kana koja maksudna rek dibawa ka lemur kek Mang Itok diuk di dina luhureun batu nungguan anjingna tapi ditungguan aya kana 2 jamna si tumang eueuh bae bijil heran Mang Itok pok ngomong deui ai na si tumang tuluy ka mana ieu heurek naon deui cicing di jero ai lanak geus barijil mah nya aya wae ditinggalkeun karunya aing ka si tumang da anjing pakacar panghebat na si tumang teh deui atuh diwarah ti kiri ku aing teh geus jadi anjing nu alus moannya ditinggalkeun dina guha mah disusul sia ku aing cek Mang Itok bari karayap ngadeuketan liang lanak geus kitu sup Mang Itok asup kana liang lanak sareng saeutik nu maksakeun maneh sabab biasa lamun geus ka jero masok gede bener pisan para mitra sanggeus meunang kira-kira 10 meter mah Mang Itok ngarayap dina liang lanak teh blang liang lanak teh ngagedean malah lila-lila make bisa nangtung sagala Mang Itok kacida atau heunana kalayan teu talangke jung Mang Itok nangtung geus nangtung pok Mang Itok ngomong sorangan teu burung tepi geuning ka nagara lanak ya engnya ka mana si tumang diinitnya cek Mang Itok bari terus lempang mapai-mapai jalan nu beuki lila beuki gede malah kacida matak heran lantaran kaayaan di jero liang lanak teh caang teu beda jeung di luar bae kumaha Mang Itok ngarasa reuwas dina hatena nempok kaayaan di dinya teh tapi teu loba pikir jongjon bae lempang lempeng teu pungka teu pengkol beuki jauh Mang Itok lempang kaayaan beuki blungblang ka ditu ka dieu malah tungtung nama srog ka hiji lemur nu kacida gedena jalan-jalan leutik butbat rapih naker sapanjang sisi jalan dipager beres pisan
Mang Itok colohok bengong manehna ngajanteng di hiji parapatan bari mikir-mikir pilampaheun saterusna. Barang keur ngahuleng kitu jegug aya anjing ngagogog ka Mang Itok. Kebeg Mang Itok ngarenyag sarta ngareret ka anjing nu ngagogog. Barang breh tete lapisan anjing nu ngagogog teh si Tumang anjingna Mang Itok. Tapi kacida Mang Itok kagetna. Sabab si Tumang dicangcang dina tihang hiji imah panggung. Teu talangke jidig Mang Itok nyampeurkeun ka si Tumang. Maksudna rek ngalaan tali nu nyangsang si Tumang. Tapi karek ge dicekel ngeng ti tukangeun Mang Itok aya nu nyarita hiji aki-aki kacida kolotna. Ujang, kunaon wani-wani rek mawa anjing aki ha? Jeung ari Ujang urang mana los-los ka dieu? Ulah dilepaskeun eta anjing teh, bangor ngudag-ngudag hayam. Cek eta aki-aki. Mang Itok mending ngarenyag ngareret ka aki-aki sarta ngalaan tali nu nyangsang si Tumang teu tulus. Pok Mang Itok ngajawab bari melong ka si aki. Saha aki teh sareng nama ke ngaku-ngaku ka anjing kuring. Ieu mah si Tumang anjing kuring ki. Cek Mang Itok malik ngembare mitra nanya ka si aki. Hari aki-aki cakakak seuri siga nu bunga. Ari si Ujang. Ditanya teh kalah balik nanya. Oh tapi itu naon lah. Kuda aki ngelehan maneh sabab lamun duanana hayang meunang moal mata jadi mata ribut. Aki di dieu teh katalah Ki Juralit. Kitu teh Ujang. Tapi eta teh jiga-jiga si Karama dina renang ringanan. Cuki. Jadi bener tak geuning si Karama teh. Cek Ki Juralit nerangkeun ngaran sarta nanyakeun nu aya dina renang Mang Itok. Renang teh koja pramitra maksudna. Kojana Mang Itok. Ari Mang Itok bok ngajawab. Ari aki boga ngaran teu umum jeung umum jeung Ki. Nah, teu Ki Juralit jungkel we sakalian atuh atawa jungkel Juralit. Ah, si aki mah kawas daya dipingaraneun we. Babari lain nyangan ngaran mah Ki. Oh, ari Ujang. Kunaon kalah nyungsirikeun ka aki? Oh, sok jawab pertanyaan si aki. Oh, saha ngaran Ujang teh jeung eta jiga-jiga si Karama dina renang teh? Cek Ki Juralit keukeuh nanyakeun si Karama. Oh gatuh Ki, tapi engke kudu dijawab pertanyaan kuringnya. Ngaran kuring teh nu katelah di lemur mah Raden Itok. Ari ieu nu aya dina renang lain si Karama, tapi anak lanak meunang newak tadi ti leuweung, kitu tah Ki. Tayeuna jawab ku api pertanyaan kuring. Ari ieu teh lembur naon ngaranna? Saha kubuna? Kamarana manusana. Lantaran lembur sakieu gedena ngan aya manusa sasiki nya tah Aki. Piraku ringan saurang onaman mah. Panoba ari imah nama geuning, cek Mang Itok para mitra. Ngarasa panasaran lantaran memang bener. Harita kaayaan eta lemur teh para mitra sadaya. Kosong molongpong. Lantaran memang bener kacida ti iseunana. Teu kadenge sora lisung, teu kadenge sora nu ngomong, teu kadenge sora hayam estuning rehe simpe teu beda ti lemur kosong. Para mitra kaum dangu. Sabada tadi nyaeta si Itok nyarita atuh nyata Ki Juralit ngajawab deui. Oi si Ujang malicik. Gua Ki di bejaan tapi si Karama lupaskeun heula. Nya gatuh Ki, ari kudu-kudu teuing malah. Asal kada ieu ulah bohong ye. Lantaran jelema bohong teh salilana jelema goreng teh. Ye, nya pertanyaan kuring kudu dijawab Ki. Cek Mang Itok bari ku siwal ngaluarkeun anak lanak tina kojana. Terus tali nu ngaringkus sukuna dilaan. Sanggeus beres tuluy dilepaskeun, ari sot ari torolong lumpat ka hiji imah, les teu kadenge deui teu katempo naon-naon. Sanggeus lanak dilepaskeun pok Ki Juralit nyarita. Tah adil kitu ba Ujang. Euy sok bandungan ku Ujang ku aki rek didongengkeun. Ayeuna teh lemur ngaranna Citulang. Ari nu mimpin lain hiji kubu tapi hiji raja jenengan Raden Kulintang. Ari lemur teh pangna jempe teh taya jelmaan pangeusina keur nyaraba lantaran perlu nareangan keur eusi pejit kitu tah Ujang Itok. Cek Ki Juralit. Oh jadi kitu nya Ki. Jadi meureun ieu teh karajaannya Ki. Ari tempatna Raden Kulintang di mana Ki? Wah jauh Ujang Itok. Jeung ditu bisa samarangan manusia nu bisa tepung jeung Raden Kulintang mah. Ari Ujang rek naon los-los ka dieu atuh nah aya nu diteangan atawa nyasa bari si Ujang. Oh nu mata kuring tengah aja Ki. Malah aya nu diteangan deui nya eta keur neangan hiji sato
nu bisa dipakai ubar nu nyiram cik sugan aki nyaho bejaan atuh kuring lantaran kuring teh geus ku tatangko teteng ka ditu ka dieu pang nama aya nu hayang nyaeta sato teh ya cek si Itok para mitra bari neuteup kaki juralit manehna ngabejer beaskeun sagala lalampahanana jeung sagala tujuanana hi kuona da kudu puguh heula nu diteanganana atuh ari sato teh sato naon ngaranna kumaha ciri-cirina cik terangkeun sakalian sing jejeg deui nyaritana lamun aki nyaho cang tu wakal dibejaan kieu geraki sok aki Bandung nya cek Mang Itok atuh darak-dak Mang Itok nerangkeun pamaksudanana tina perkara neangan lanak bodas tamat nyarita Mang Itok terus ditempas ku Ki Juralit oh jadi Jang Itok teh keur neangan anak bodas ku aki dibejakeun tapi kudu bisa heula ngelehkeun aki yo puguh atuh aki mah rek ngabejaan kitu-kitu bae kudu gelut nawani kitu kira-kira aki ka kuring ieu kuring sakitu balagar jag-jag waringkasna aki sakitu kolotna geus deukeut kana liang kubur cek paribasana geus cuet ka hareup namun tereh magrib teh mah tereh magrib cek Mang Itok rada heran Ki Juralit ngadenge Mang Itok ngomong kitu pok nyarita deui hari Jang Itok teu wani kunaon ngalawanan manusia model Itok aki mares sepugu gelut teh sok ngeunah dahar ari tas gelut teh sok capek tuluy ngesang jadi ngeunah dahar kitu ta kabeneran eueuh pagawean aki teh hayang gelut-gelut atuh ayeuna mah kabeneran Jang Itok ka dieu sok atuh ari kudu-kudu teh gelut sok tapi lamun aki nu eleh kudu buru-buru bejakeun nya sok mun bener-bener wani mah cek Jang Itok para mitra harita teh bari nyaeta ngagilingkeun ngagerentelkeun leungeun baju teh disingklakeun bari surudut nganterkeun peureub kana beungeut aki Juralit tapi para mitra sadaya eta mah tak heran ka bina-bina sedengkeun nu diasupkeun ku si Itok teh hiji jurus anu kacida pisan matihna ceuk pamikir manehna tapi heran Ki Juralit anu tadi geus bongkok ngadak-ngadak jadi ajeg jeung gesit ari rek tarung mah malah harita ge meningan sagilak miceun panarajang Mang Itok atuh plus kabeh panarajang Mang Itok teh nonyok angin malulu bareng jeung ngeplosna peureub Mang Itok seak Ki Juralit nyabetkeun suku katuhu ngalagado Mang Itok meningan ranyu bakat ku kaget teu talangke kilek Mang Itok ngagiwarkeun sirah bari mapag suku Ki Juralit siut kep dampal suku Ki Juralit ditewak sarta terus para mitra dikenyetkeun sagaligus puguh we tumrapna ka Ki Juralit matak leungit ka saimbangan awakna koleang awak Ki Juralit ngoleang bru Ki Juralit namru sirah dengar kana tangkal cau tapi teu kajongjonan korejat Ki Juralit hudang deui bari narajang ka Mang Itok ku peureupna peureub leutik tapi buleud tulang wungkul mun kena tarang moal teu ngabalatrak para mitra lir nu diteke ku tulang we malah harita oge peureub Ki Juralit muru kana tarang Mang Itok ari Mang Itok kabeneran keur balangah pedah tas hasil ngarubuhkeun Ki Juralit siuk peureub Ki Juralit nyebuk kana tarang Mang Itok neungel pisan aduh keo sia Juralit aduh aing ini nyeri sia cek Mang Itok bari ngarumpuyuh berak diuk aneprok emok siga awewe emok cabok tarangna bancunu resemu hejo tapak peureub Ki Juralit cakakak seuri ngeunah beureuh ja ngabeletok Jang Itok nu matak ngaran teh ulah Itok jadi we ngabeletok tah cek Ki Juralit nulak cangkeng ari Mang Itok puguh nafsu ngadenge musuhna nyeungsirikeun asa kahina luar biasa kuniang hudang bari nyeklan tarang pok Mang Itok nyarita rada bedas hiji-hiji sia Juralit lah tapi kuring can kaitung eleh euy sok maju sia Juralit lah di ka mana seng nyaho ku aing sia jago ge ku aing moal tarajean heuleuh bisa yang di Juralit jubrageun ku aing sia sok sia tong kan ulak canggeng sia ari masih keneh nangtung ajeg keneh mah woi sok sia baletok ya ada kami ge can ngaku eleh sia cek Ki Juralit sabrut narajang deui bari peureub ngalakana dada sora ngahiuk bangbaraan nempok kitu Mang Itok nafsu panarajang Ki Juralit teu dilawan ku peureub tapi sakilat ngalugas bedog parang peureub Ki Juralit datang langsung dipapag ku sabetan bedog siuk cekok aduh
licik sia Litok sia mah. Aduh, teu kuat kami ngalawan badog sia. Aduh, kasabelan sia mah. Batur mangadu lemor, sia mau make badog sia. Ceki Juralit bari brak diuk dina taneuh, ari Mang Itok meuni asa meunang cakakak seuri. Lit-lit kumaha sia. Nah, sana teh. Si Itok lain jago anyar-anyar piraku kudu eleh ku pantara aki-aki. Geus cuit ka hareup mas ya. Aki-aki lah. Pilagi aki-aki ye lah. Tereh modar. Raeun atuh si Itok mah eleh mah. Atuh boga akal jelema teh kumaha we tuh gelut mana. Sapa bisa sapa pinter sia. Cek Mang Itok malah serina mani bari peureum beunta bakat ku sugema. Cek Mang Itok teh para mitra. Barang red kaki Juralit Mang Itok colohok ngemangkadu. Sabab teh lapisan. Katempo ku panon boga manehna. Awak Ki Juralit beuki lila beuki pondok. Merungkut jiga kuuk leungeun jeung suku monokan lalaunan lila-lila. Cileg Ki Juralit malih warni, minah rupa, ngajang gelek jadi lanak bodas. Mang Itok menyaksian kejadian kitunya atau aya sieun. Bibir nyerengih seuri tapi tu urun nyorojod siga nu lililinyeun. Sedang buuk para mitra. Eta pun bulu punduk karasa carengkat ku kurayeun. Ki Juralit nu geus pindah raga ngajadi lanak bodas teu bisa lumpat lantaran suku hareup ngaplek tapi tetep teu bisa ngomong kawas tadi teu beda ti manusia malah harita gepok nyarita ka Mang Litok. Itok. Kaula teh geus kolot. Malah lamun diukur ku umur mah manusia kula teh aya kira-kira kana 100 tahun. Tapi kaula can hayang paeh Itok. Sedek kula mah geus tarima eleh ku maneh Itok. Da kula lantaran kitu kaula minta ka anjeun sangkan awak kula ulah tulus dipaehan ku anjeun. Ari sabab lamun kula dipaehan ku anjeun oge tang tu bakal paeh anjeun ge. Ari nu ngalantarankeun anjeun paeh tajadian iwati hiji manusia nu ngaku-ngaku sobat anjeun. Nyata Basuri nu nitah ka anjeun ngalapeusing jalu jeung lanak bodas. Ati 21 dipentak ku manehna lain keur dahareun anakna nu keur nyiram. Tapi pituan tuduh jalan ka siluman buta hejo nu rek nyokot manusia nu dipake wadah ku Basuri. Carana saha-saha manusia nu ngadahar ati peusing jalu jeung ati lanak bodas tangtu peuting bakal dicokot ku dua utusan ti Prabu Anom Lokabisesa, Raja Buta Hejo pamuntangan Basuri. Dah kulantaran kitu supaya kula salamet anjeun salamet. Kula rek mere pepeli. Kahiji anjeun ulah sakali-kali dia datang ka imah Basuri. Sabab tang tu anjeun bakal diakalan sabisa-bisa jadi parabna Prabu Anom Lokabisesa. Ari kaduana, anjeun kudu ngajaga diri sangkan teu diakalan ku Basuri. Carana anjeun kudu menta perlindungan ka Raja Siluman Maung nu aya di Guha Galitri. Pernah na eta gunung teh memang jauh. Tapi tong salempang top tah cabut bulu kula salamar. Engke ge anjeun bakal aya nu nuduhkeun lamun anjeun lempang ka manae pasti bakal dituturkeun ku lanak kitu tah. Sarta lamun manggih parapatan anu lain tincakeun anjeun bakal dihalangan ku lanak. Ngan kaula titip ka anjeun Litok. Omat ti ayeuna ka hareup saturunan anjeun ulah maehan jeung ulah ngadahar daging lanak. Dah sakitu pepeling ti kaula susuganan aya guna jeung mangpaatna keur anjeun. Ciki Juralit nu jirimna geus robah jadi lanak bodas. Mang Itok ngadengi kitu teh sajongjongan mangahuleng ngaraga meneng. Teu lemeh, teu nyarek. Ari panonna teu seukeut ka lanak bodas anu suku hareupna ngaplek sabelah dikadek ku manehna. Sanggeus rada lila pok Mang Itok nyarita, rada ngalengis jiga nu kaduhung. Ki Juralit. Ampura we tu kaula teh nya. Ari sabab dabongan anjeun nangtang ka kula. Nya sajabati kitu kula teh ngucapkeun syukur ka anjeun nu geus mere pepeling ka kaula sarta sakabeh caritan anjeun teh kaharti pisan ku kula kalean tangtu. Ku kula bakal diturut sakumaha kahayang anjeun. Maneh hiji nu kurang jelas teh nyaeta perkara kudu ngenta perlindungan ka Raja Siluman Maung teh kumaha carana eta teh Ki Juralit. Cik sakalian we terangkeun ka kaula. Ulah dibere dengan kode ungkul. Hayang nu ecesna we kitu tah. Bisi kode jongklok, kaula mah hayang nu terangna we nu jelasna kitu tah. Cek Mang Itok bari gek diuk dijireun Ki Juralit.
kieu carana teh tok. Anyun datang ka juru kuncina, terangkeun maksud kedatangan anyun. Usaha jelasna. Tangke ke juru kunci bakal diterangkeun cara-carana. Tapi lamun bisa anyun ulah init jeung batur jadi kudu sorangan we. Malah anak pamajikan ge ulah dibejaan. Tah ku jalan kitu sajabana anyun bakal salamet tina ancaman basuri. Anyun bakal hirup sagala cukup. Naon nu dipikayang tinggal menta ka raja siluman maung pasti sakabeh pamenta anyun ditedunan sakitu. Cek Ki Juralit mere penjelasan ka Mang Itok. Atupok Mang Itok nanya nyarita deui. Oh, kaharti tu ari kitu mah. Sakali deui kula teh nganuhunkeun ka anjeun yeuh, teh ayeuna mah kula teh rek kulantaran sieun buriteun balik jadi kapaksa kula rek pamitan we lah ngan hampura we kula teh teu bisa ngubaran kana hareut anjeun atunya yeuh. Ki Juralit sakali deui kula minta dihampura yeuh. Oh, keun bae da kaula mah bisa ngubaran sorangan. Nah, mereka balik mah buru-buru bisi rakyat kaulah daratang manten. Ngan kade lamun hayang tereh tepi ulah luak liuk bisi poe kenya. Jawab Ki Juralit atuh geus kitu mah jung Mang Itok nangtung terus nyamperkeun ka si Tumang para mitra sadaya. Tuluy tali nu nyangcang beheungna dilaan. Aneh si Tumang teh biasa namun manggih lanak sok manting teu daek cicing, tapi harita mah nempol anak bodas teh teu ngagogog saeutik-eutik acan. Kumaha saterasna lalampahan Mang Itok para mitra. Sanggeus tarapti mah leos Mang Itok ninggalkeun lanak bodas. Nu keur ngagoler harita teh Mang Itok leumpang ngagedig teu luak teu lieu. Manehna mapai-mapai jalan gede urut tadi. Tapi dasar Mang Itok jelema rada gujleg beda ti batur. Sakitu diomat-omatan ku Ki Juralit sangkan ulah ngalieu kieu. Da barang nepi ka sisi lemur teh eleh kurasa panasaran eta para mitra sadaya. Panasaran maneh nama. Red Mang Itok ngaliuk dadak sakala kaya nu caang ngebrak jadi poek mongkleng buta rata. Malah cek paribasana teka ciri curug-curug acan. Teu poek kumaha atuh da sabab di jero guha nu kacida jerona. Mang Itok mending ngarasa kaduhung segede gunung cek paripaosna. Tapi taya guna jeung mangfaatna dabongan teu nurut kanu geus haat ngabejaan. Geus kitu mah kapaksa Mang Itok teu bisa nangtung leumpangna teh tapi ngarayap bari nyekel buntut si Tumang. Tapi kalah ku dileukeunnan mah teu burung nepi Mang Itok teh. Nan minangka oleh-olehna kapaksa tarang barenyo tapak ti dadalagor kana batu nu naronyol. Barang datang kaluar tetela poe geus burit, malah panon poe geus ampir surup. Capek-capek kapaksa Mang Itok buru-buru balik rurusuhan. Sabab lamun poekeun di leuweung lain pagawean enteng-enteng, Mang Itok leumpang gagancangan ngan teu sirikna lumpat wungkul. Teu kacatur para mitra di jalana. Mang Itok geus nepi ka imah kalayan salamet sakumaha biasa lamun pasosore memeh sare. Sok ngarobrol nyaritakeun pangalaman anyar. Malah harita Mang Itok geus ngariung jeung nu jadi pamajikanana jeung anakna. Dina peuting ieu mimiti muka carita si Kulu. Bapak, cenah rek mawal anak nu loba. Bigening teh hiji acan. Naon atuh kaleuweung teh pagawean naon wae cek si Kulup bari ngagoledag dina lahunan indungna. Pok ku Mang Itok dijawab. Di ujang sok ngababarikeun ka kolot teh. Bapak hampir-hampir hasil gede, tapi anyakal pisan jang aya bagja teu da ulat bapak teh. Ari lalakona mah kieu ye sok dengkeun ye bapak rek ngadongeng ye. Cek Mang Itok nu saterus namah derak-dak Mang Itok ngadadarkeun lalampahanana nu kaalaman. Ngan teu kabeh dibejakeun. Ari sabab perkara kudu menta perlindungan ka Raja Siluman Maung mah kudu dirusiakeun cenah. Bilani kacida ngarasa herana barang ngadenge caritaan Mang Itok. Pok Bilani nyarita. Tuh, nya Kang Itok cek kuring ge eta jurig teh pasti nutur-nutur pais ati. Lantaran kaciri pisan atuh da. Waktu eta paisan ati aya di imah urang, si jurig teh sapeuting ngurilingan imah urang. Barang paisan dibikeun ka Nyi Rustiah, si jurig ngurilingan imah Rustiah. Malah apa nepi ka hanteuna geuning. Jadi tetela basuri teh munyung. Satadina mah Kang Itok teh jeung kuring teh geuning bakal disebakeun ka buta hejo. Ih, palias teuing. Kasabaran ka ditu ka Jana Pria. Ka Palembang. Ulah deukeut-deukeut, amit-amit jabang bayi. Cek Bilani bari bibir gidigan bari ngetrok-ngetrokeun para mitra. Leungeuna nyata kana palupuh teh geus kitu terus.
Dampaleungeunna teh nepakan pipina, Mang Itok kepok nyarita deui. Nya. Dipikir-pikir makar ti ayeuna ku kami oge. Ngan teu kusangka we kami mah nya. Basuri teh kekecapanan sakitu hadena si horeng teh sakadar ngolo-ngolo wungkul meureun nya. Dasar jelema. Teu bisa kabaca isi hatena. Cek paribasa geuningannya euy. Jero laut masih bisa diteleuman, tapi hate jelema mah deet ge, teu bisa kakobet. Tapi sok sanajan kitu teh nanaon. Sabab ku ayeuna kieu, pikiran kami jadi asa kagebrag. Ku kami ayeuna geus kapikir. Yen hirup manusia ulangan ngandalkeun pamere batur wungkul. Tapi kudu motekar diajar ngores sorangan. Tak kulantaran kitu, sakalian ngobrol dina ieu kesempatan kami rek ngebrehkeun hiji rencana ka maneh. Kami geus hayo-hayohan mikir. Cek paribasana geus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Geus bulan patekadan yen poe isuk pisan rek indit neangan pakasaban. Cing, kumaha kira-kirana? Satuju kira-kirana maneh? Lamun kami neangan pakasaban? Cek Mang Itok ngabejakeun paniatan ka pamajikanana, manehna geus gilig rek neangan tempat Ratu Siluman Maung ka Gunung Galitri. Bilani ngadenge caritaan salakina kitu can bisa buru-buru nembalan. Bilani mikir-mikir heula pijawabeunana sakira hade ngan waktosna kabujeng seep para mitra.